3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ka pasar Ciawi meuli salam. Ulah hilap obat matkeun uratna. Sing sumanget ari ngajawab salam sangkan salamet dunia akhiratna. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Gira pangajian anu kusim kuring dipika hormat sim kuring Bayu Alfarizi Mauludin alusnya ngaranna. Oh di jelema aduh. Ayeuna nenena teh Bayu Kasep Pak Kuda. Ayeuna sim kuring dia tempat sarta ngiringan ngabodor teh di piwarang ku sepuh sareng ku guru. Cenah mah sim kuring mah pika seurieun. Duka tudanya asa kieu we da abdi teh saur jamaah kumaha, saur bapak kumaha. Lucu teh. Nu penting mah sim kuring mah emut kana sisindiran anu dina. Buah mangu dina nyiru. Mulung kupa dirigenan. Guru digugu ditiru indung bapak diajenan. Jadi sim kuring mah nurut we ngiringan ngabodor. Hayu pamugi we kenging amin keun atuh. Itu mah pisan. Terusnya abdi teh tresep kana jalma anu songong atawa adigum. Da jalma mah lain tempatna songong lantaran di luhur langit aya coba. Aya satelit. Terusnya abdi teh ngabayangkeun mun abdi jadi biduan dangdut. Ka warung teh make bedak muni medok, pipina berem, beheungna hideung kos bendera Irak. Apaan aya laguna? Ya kulit koneng cangkan cauh. Heunteuna bodas tipung tarigo. Biwir berem-berem jawer hayam panen coklat kopi susu. Asik. Kieu hayang apal teh. Kuring penting babaturan ka dieu teh nek angkot. Panominan lomba teh loba heueuh lain hiji dua. Pasti pas sedek-sedek mun kitu mah. Mun jalan deket ieu mah timimiti abdi naik tapi ka dieu hidup dihandap lesehan. Oh babaturan ndaikeun gantian. Pan mun jauh kitu mah geus mamikiran lomba, nyariut, nya panas bujur di jeung panas hate. Mudah-mudahan we atau ya hasilna amin. Jamaah kuring teh bunga jadi orang Sunda. Sunda nu beunghar kekecapan, beunghar oge basana. Kurang leuwih aya 40.000 kecap. Kumaha teu loba coba. Ya lamun dina basa Indonesia contohna ngagerakeun panal ngan ukur melihat, menatap, menoleh, melotot jeung memandang si doi asik. Cobi dina basa Sunda mah watrea pisan. Aya bentak, buri abu ceulik, mencereng, mencerong, nenjo, meletet, molotot, nenjo, noong, hijaupan, jeung saja mana. Bahasa Sunda mah gampang. Ya contohna dina bahasa Inggris, do not go anywhere. Bahasa Indonesia nak jangan kemana-mana. Tadi bahasa Sunda hijing atau ngejedog tuh. Bahasa Sunda mah babari jeung simple. Intina ulah gengsian make bahasa Sunda. Ulah era nyarita ku bahasa Sunda. Bahasa Sunda bakal hirup seumpama ya jalma nu ngagunakeun eta bahasa. Kieu. Kuring aya pantun. Sapopoe kuring ngaji. Cakep. Iman Islam tambah deui. Sakitu teh abdi anu lucu jeung imut deui sim kuring Bayu Alfarizi Mauludin. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.